Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber ke Sunda anu satia satuhu manco dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng neangan Bapak bagian katilu. Ye anu nganggitna nyaeta Bapak Min Resmana. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Eta tilu jajaka teh ngarendeng lempang ngajugjug ka papanggungan rek dumehes ka Kanjeng Dalam. Kanjeng Dalam marah main nandakeun sukamana sok sanajan aya cisoca nu nyalangkrung lantaran ngangres jeung reueus. Yap ka dieu anak king, sur Kanjeng Dalam bari ngagupai eta tilu jajaka paromana behar marah mai. Jaka Winaya, sur Kanjeng Dalam soantena ngeleter. Jadi dia tempat anjeun ti samet ayeuna kahareup sabab anjeun ge anak ama. Atuh rebu-rebu nuhun ama, putra nada pangapunten rehna parantos kumawan tuan ngalawan ka Kakang Susena sareng Sumantri. Harita keneh dibewarakeun ku patih anggana yen ti samet harita Jaka Winaya diaku putra dalam anu katilu da yuswana sahandapun Susena jeung Sumantri. Sanggeus kitu rakyat nu sakitu reana teh bubar katawuran barari ka salembur-lemburna. Taya deui nu jadi carita iwal ti tandingan anu dipikaraseupun teh bae. Kocapkeun sababaraha wanci ti harita. Kalawan paroman anu marah mai patih anggana mecut kuda anu ditumpakanana ngajugjug ka kadaleman sukawana. Anjeunna teh cikeneh ninggalkeun kampung Parakan Serang. Hiji kampung singkurnu dina waktu-waktu harita sering pisan didatangan ku dalam Galinggasura atawa kapercayaanana. Ieu teh tangtu aya sabab musababna ari nu jadi sabab nya taya lianti juag bentang teh. Juag bentang nu geus sakitu lilana jadi bentang dina ati dalam Galinggasura anu ngaboyongna tapi weleh tacan kalaksanakeun kapalaina. Juag bentang salawasna nolak upama dalam Galinggasura sumping pikeun ngarungrum nenden pamanis di barangan ku janji-janji nu maranis. Juag bentang salawasna nyanggah kana pakarepan Kanjeng Dalam ku jalan memener keris leutik kana palebah angeuna. Mun Kanjeng Dalam bagerak leuwih ti deukeut ikhlas pisan juag bentang bakal nubleskeun eta keris kana angeuna pribadi. Juag bentang teh dipernakeun di hiji imah kosong teu sakumaha jauhna ti imah kokolot lembur sawatara urang badega ngahaja disadiakeun pikeun ngalayanan sang putri. Nu puguh mah eta badega teh ngan samet jadi batur cerik da maranehna oge bisaeun ngarasakeun naon anu karandapan ku dununganana. Rai poe teh juag bentangan nangis jeung nangis bae mutuh mata ketir anu ngupingna nya kitu deui harita. Waktu patih anggana ngalongok kalawan parentah dalam Galinggasura lamun teh mah juag bentang mere tanda-tanda yen bakal leah nya Kanjeng Dalam ku anjeun nu bakal sumpingna teh. Demi patih anggana mah minangka purah nalungtik bari ngolo-ngolo sangkan Nyi Putri Sadrah Sumerah. Naon anu kapanggih ku patih anggana harita estuning luar ti sangkaanana. Ari perkara juag bentang kasampak nangis mah teu jadi soal dah unggal kadinya ge ngan kitu jeung kitu bae. Sang putri teh kawas nu keur meureut cisocana pribadi nepi ka carindul pikawatireun bari teu weleh sumambat ka pangeran nu ngayugana jeung Ibu Rama nu ngagelarkeunana. Sang putri neneda bari nangis hayang geura bebas tina siksaan. Kituna teh teu kendat bari nojokeun congo keris kana palebah jajantung. Tur eta mah lain soal keur patih anggana teh, eta mah lain urusanana, eta mah urusan dalam Galinggasura. Jelema nu geus dianggap lawan ku manehna sarta mun bisa mah kudu diperenan. Manehna daek indit ka Parakan Serang lain lantaran ngagugu kana parentah dalam tapi pikeun lancarna rencana sorangan.
Kabuktian kaayaan diparakan serang teh pohara nguntung kenana pikeun Patih Anggana kokolot lembur parakan serang geus mupakat jeung para sepuh di eta lembur nya kitu deui jeung para nonomana yen maranehna moal nurut kana sagala parentah ti kadalaman Sukawana minangka tanda yen maranehna henteu sugema ku cara-cara nu dijalankeun ku urang kadalaman. Ari nu jadi soal tayalian nya soal juag bentang karasana ku urang parakan serang mah ayana juag bentang di dinya teh lain bae nyiksa kanu ngalamanana tapi oge pohara nyiksana ka urang dinya nu nyaksian sarta ngadenge unggal poe kumaha terek kitu atuh dasaban poe teh ngan cerik jeung cerik bae manakomo dina waktu peuting geus maju ka jempling mah sora juag bentang nu melas-melis teh estuning matak ngahudang ketir khawatir jeung rasa milu nalangsa nya hal ieu pisan anu ngalantarankeun rakyat parakan serang marudah teh nya hal ieu pisan nu ngalantarankeun urang parakan serang mupakat yen moal ngagugu kana sagala parentah ti kadalaman satungtung kaayaan juag bentang kitu keneh bae mah cindakna diparakan serang teh geus tumuwuh bibit-bibit pemberontakan. Turu eta teh pohara nyenangkeunana ka Patih Anggana sing saha bae anu boga niat ngalawan ka dalam Galingasura geus tangtu bakal dirojong ku manehna. Kumaha teu rek kitu kapan pamaksudan manehna ge nya kitu pisan. Nya hal ieu pisan nu ngalantarankeun Patih Anggana kacida ngarasa bungahna sabot balik ti parakan serang teh manehna asa boga batur sabot di perjalanan teh Patih Anggana ngareka-reka kumaha kuduna nyaritakeun kajadian di parakan serang teh ka Kanjeng Dalam malar eta kajadian teh jadi kauntungan pikeun dirina tengengkekeun deui barang nepi ka Sukawana teh manehna gura-giru ka kadalaman ngadeheus ka Kanjeng Dalam. Kalaresan harita teh Kanjeng Dalam nuju calik di Sri Manganti menigiakna keur barang ningali Patih Anggana datang teh kumaha terek kitu atuh kapan sang Patih teh cikeneh tas diparakan serang tempat matuh si juag si buah ati. Kumaha bejana Patih? Patih Anggana kalekedna keur rek ngajawab teh kalah nembongkeun paroman anu pohara sedihna kawas-kawas manggih kasusah anu pohara. Aya naon Patih? Nahabat bangun asa-asana keur rek ngajawab teh. Aya kajadian naon di parakan serang? Sur Kanjeng Dalam bangun teu sabar. Abdi Gusti nedah punten sadaya-daya. Nya aya naon? Tiwas Gusti, tiwas. Nya sok atuh caritakeun kumaha bejana si Bentang, si Gumilang teh. Nada ampun Gusti, cek Patih Anggana melas-melis. Lalampahan abdi Gusti, sakali ieu mah estuning rajaning sial. Nebe pisan abdi ngalaman kajentenan kieu Gusti. Perkawis buah ati Gusti. Teu aya robihna, masih keneh sapertos sasari. Kalina ti eta di parakan serang teh aya kajantenan anu matak ngaruwag kana kasahijian kadalaman Sukawana. Kumaha Patih? Aya naon di ditu teh? Di parakan serang teh pamong desana ngabarantah kana sagala aturan ti dieu teu daraekeun nurut kana sagala rupi parentah ti kadalaman. Baruk maranehna ngabangkang kana parentah kula. Leres pisan Gusti, tugur tundan, cuntang gantang, susuk bendung, kepung maung. Seperti kebiasaan samemehna, parantos tara dipigawe kumaranehna. Malihan abdi dongkap ka ditu ge, taya nu ngabageakeun pisan. Nah eta teu ngandung hartos panghina ka salira Gusti, anu ngutus abdi Gusti mios ka eta tempat. Bener pisan Patih, sur Kanjeng Dalam bari reup geuneuh rai pias. Maranehna geus migawe kalakuan nu leuwih ti kurang ajar nepi ka henteu ngabageakeun ka anjeun salaku utusan kaula. Jadi maranehna teh ngabantah kana sagala aturannya. Leres Gusti. Nah henteu dibejakeun ku anjeun yen pagawean kitu teh bakal menang hukuman anu pohara beratna. Kantenan Gusti. Kumaha jawab maranehna?
Maranehna ngajawab, yen moal samata-mata migawe hiji pagawean lamun teu tanggung jawab kana sagala akibatna. Kituna teh bari nembongkon kasombongan pika iji deun pisan. Kurang ajar. Kanjeng dalam jalang jeleng bangun pohara werana. Sugan anje nyao saha luluguna nepi ka maranehna wani kitu peta. Taya sanes kokolot lemburna. Si Jatma, si Begeng. Leres pisan Gusti, eta jelema teh begengna langkung ti misti, sombongna langkung ti ukuran. Moal bawa aya nu mangaruhannya patih nepi ka si Jatma wani kitu peta teh. Sakaterang mah teu aya nu mangaruhan Gusti. Aya maksudna sugan piraku maranehna nepi ka nandonkeun pati ari teh aya maksudna mah. Nya leres ieu pisan Gusti. Kumaha patih? Naon cenah maksudna teh? Naon alesanana teh? Mani ulang pisan patih anggana mikir bangun pinanggih jeung pasoalan anu pohara pelikna. Cing pok-pok patih kadinya. Sama sakali abdi henteu nyangka si horeng maranehna migawe pagawean kitu teh. Peukeun hiji soal anu taya patalina jeung kahirupan maranehna salaku rakyat biasa. Cing pok atuh alatan naon cenah? Cek si Jatma Begeng, kersa Gusti nempatkeun sang putri juag bentang di Parakan Serang teh henteu wijaksana. Patih nanya maranehna usil kana urusan kaula. Leres Gusti, maranehna teu panuju kana carana Gusti nyiksa sang putri tur di tempat eta pisan. Kitu omongna. Kurang ajar. Nyiksa, kaula disebut nyiksa si juag. Naon alasanana nu mata kaula disebut nyiksa si gelis? Patih anggana mani kerung-kerung bae mikiran kudu kumaha nyaritakeunana kajadian di Parakan Serang teh. Rupina mah jalaran maranehna ngaruping sang putri nangis bae. Kitu panginten Gusti. Teu asup akal mun nyata mah si juag cerik eta mah lain lantaran ngarasa disiksa ku kaula, tapi lantaran papisah jeung indung bapana. Tur manehna teh budak kogoan pisan, lain kitu patih. Leres pisan Gusti, kitu cek pangemut abdi oge. Kanjeng dalam bingah ku jawaban patih kitu teh asa aya batur. Atuh ari geus tetela kitu mah patih, geus kaluhan yen urang Parakan Serang teh geus ngahina ka kaula. Samistina maranehna menang hukuman. Taya jalan sejen iwal tingah hukum maranehna Gusti, nanging kumaha carana tacan kaemut ku abdi mah. Maranehna sina kadario. Lamun maranehna masih kene wangkelang gunakeun kekerasan jeung deui nah asap poho-poho teuing kapan urang teh boga kijaka. Kumaha maksud Gusti teh? Parentahkeun kijaka sina memeres kaayaan di Parakan Serang. Ku jalan kitu bakal katangen kasanggupan jeung kasaktianana. Nya kitu deui boga wibawa henteuna. Gusti, kalintang jembarna emutan salira Gusti teh. Abdi mah teu dugi kaleresan dinya pangemut teh. Tah kitu we patih. Kijaka urang titah memeres kaayaan di Parakan Serang. Kawas nama manehna bakal sanggupun jadi si juag teh kitu kene bae nya patih. Ampun Gusti, abdi marumaos sisip mayunanana. Keun bae patih, si juag teh tacan apaleun saha sabenerna dalem Galingasura anu ngaboyongna. Titenan engke mah nya manehna nu bakal kaedanan ku kaula. Sur Kanjeng dalam kalawan paroman behar marah mai. Memang juag bentang bisa jadi edan ku pamolah maneh, ceuk patih anggana dina hatena.
Dina hiji poe bareng jeung meletekna panon poe isuk-isuk Jakawinaya geus miang kaparakan serang tumpak kuda turu nyorangan. Teu aya nu ngabaturan da kitu parentah ti Kanjeng Dalam. Ama teh percaya kana kekuatan hidup kulantaran eta teu aya gunana mamawa prajurit dan nurek disanghareupanana oge dan ukur urang kampung anu teu boga kekuatan naon kitu saur Kanjeng Dalam teh ari papancen anu kudu direngsekeunana kawilang berat oge. Jakawinaya teh kudu ngagiringkeun kokolot lembur parakan serang jeung batur-baturna pikeun narima hukuman ti Kanjeng Dalam. Upama maranehna wangkelang nya kudu dipaksa ku kekerasan kitu unina parentah teh. Jakawinaya teh ngarasa asa-asa carek wiwilanganana 1000 musuh nu kaceluk weduk sanggup keneh ngalawana. Ari yakin mah yen maranehna teh musuhna, tapi ari nyang harepan rakyat parakan serang mah bingung nu aya sabab henteu nyaho kumaha pasualanana. Nu matak maranehna dianggap musuh. Nya pikiran ieu pisan anu ngaganggu ka Jakawinaya enggoning lumampah ka parakan serang teh. Tapi asa taya perluna nyiksa maneh mikiran eta pasualan geus kagok asong ayeuna mah da geus indit. Panon poe nu geus rada panas ngagarang tonggongna basa manehna nepi ka kampung parakan serang teh pakampungan anu lalening pisan. Imah-imahna beres ngabaris tetela yen dipiara ari pasawahan mere harapan kana panen anu mocekil. Milik kana ngemploh daunna jeung badag dapuranana mah caina curcor tinggulontor pi kabataheun. Tapi aya hiji hal anu tetela tur karasa pisan parakan serang teh tiisen pisan kawas nu ditinggalkeun indit ku pangeusina. Padahal nilik kana reana imah mah piraku jelema henteu rea. Tur ieu teh luyu jeung patekadan urang dinya nu niat ngabantah kana kasawenang-wenangan Kanjeng Dalam kalah kumaha bae oge. Urang parakan serang teh sadar yen ngabantah kana parentah Dalam teh nya sarua hartina jeung nekenkeun pedang kana beuheung sorangan. Komo deui ngabantah ka Dalam Galingga Sura anu kawentar gangas upama aya nu teu dipisuka mah komo ieu dibantah kapalaina ku rakyat manusa-manusa nu aya dina dampaleungeuna carek paribasana. Nya lantaran sadar kana eta hal urang parakan serang teh geus siap sayaga nyang hareupan sagala nu bakal tumiba. Nya ti harita parakan serang teh henteu weleh tiiseun bari rengkeng tiis-tiis jahe. Sajeroning sarapi kitu teh bedog-bedog geus diarasah tumbak-tumbak geus diseuketan sabangsaning keris pusaka oge anu sasarina mah tara teuing dikaluarkeun harita mah geus nyampak dina tempat-tempat nu babari kahontal pikeun digunakeun iraha bae. Kitu kaayaan parakan serang waktu Jakawinaya nepi ka dinya teh. Baritu weleh ngarasa heran Jakawinaya rarat-reret ka sisi kagigir bari ngenyad kudana sangkan lempang lalawunan. Nu aya teh ngan sepi jeung sepi bae ngan ukur kuti pelakna sora suku kuda nambahan kaketir kanu keur lumaku sorangan. Nepi ka anjogna ka tengah-tengah kampung teu sakumaha jauhna ti imah Ki Jatma kokolot lembur tea. Keur kitu na ana siang teh aya jam paring lepas tina gondewana meuni meh nyipat kana dada Jakawinaya. Harita keneh Jakawinaya ngeureunkeun kudana rarat reret ka sisi kagigir tapi teu aya sasaha. "Hei, jalma anyar pinanggih, saha teh anjeun teh?" Ceuk hiji sora nu duka ti mana jolna Jakawinaya rungah ringeuh sugan aya nu ngomongna tapi henteu kapanggih. "Hei, jalma anyar pinanggih, jawab heula pertanyaan kami," kuring utusan Dalam Galingga Sura ceuk Jakawinaya. Eta sora teh agam handaruan barung jeung leungitna eta sora ana brudul teh bapuluh-puluh lalaki keluar tina panyumputan bari ngabar pakarangna masing-masing. Bari henteu tatanya deui maranehna narajang ka Jakawinaya anu rungah ringeuh lantaran heran da ku teu nyangka atuh ari rek ditarajang dadak-dadakan kawas kitu mah.
sing salabar atuh ke heula ceuk Jakawinaya bari nakisan panarajang anu murubut aya kendatna. Tapi lantaran maranehna terus narajangnya Jakawinaya ge ngalawan itung-itung ngajaga dirina sangkan ulah kabeunangan. Henteu ari niat mateni ka musuhna mah ari urang parakan serang mireungeuh musuhna teu ngalawan teh kalah beuki nafsu narajang anggeus-anggesan. Ceuk pikirna, ieu nu saurang teh mending perenan bae tong sina balik deui ka Sukawana. Cing eureun heula atuh ceuk Jakawinaya bari turun tina kuda. Kuring hayang nyarita ka Aranjeun. Tibatan eureun mah kalah kameuweuh boga rasa menangnya Jakawinaya teh ngarasa jengkel kulantaran eta ngan karawak bae lalaki anu pangkedena awakna ditewak ku manehna kalawang bae dialungkeun ka balong nu teu sakumaha jauhna ti dinya. Mireungeuh kitu mah nu sejen gerada rumegag sabot hulang-hulang kitu geus balawar deui aya nu dialungkeun nuturkeun anu ti heula. Geus kitu mah areureun narajangna teh caricing di satempat-tempatna. Pangkuring datang ka dieu teh lain rek merangan Aranjeun. Cing mana pamimpin Aranjeun ceuk Jakawinaya. Sorog aya nu maju. Saha anjeun teh? Kuring jatma lulugu lembur ieu. Nah anjeun make nitah batur anjeun narajang kuring. Lantaran anjeun ngakukeun maneh yen utusan dalam Galinggasura dianggap musuhnya. Kanjeng dalam teh teu mikaresep ka urang dieu lamun anjeunna ngirim utusan teh tangtu jelema nu bakal nindas urang dieu nu bakal ngancurkeun urang dieu. Anjeun salah sangka ari kitu mah memang sanyana kuring teh utusan Kanjeng dalam kalawan papancen kudu memeres kaayaan dieu lembur cenah urang dieu teh geus ngabantah kana sagala parentah dalam. Bener kitu pisan. Nah habat kitu lain geus kawajiban rakyat tumut kana aturan pamarentahna teh. Memang kitu pisan urang dia bakal tumut kana sagala parentah nu ngawasan nagara sok asal eta parentah teu mangrupa tindakan sawenang-wenang. Jakawinaya imut mireng jawaban Ki Jatma kitu teh kayungyun ku jujurna kayungyun ku terus terangna. Jadi cek pamikir Aranjeun mah Kanjeng dalam tasok sawenang-wenangnya. Memang kitu pisan. Bisa Aranjeun ngebuktikeun ceritaan Aranjeun? Tangtu pisan eta bukti ka sawenang-wenangna teh aya di tempat ieu teu jauh ti dieu. Naon teh ya? Waktu Ki Jatma rek nyarita deui ana dengek teh sora nu ngajerit bangun ka nyanyerian pisan geus kitu les deui dilag-lag sing sarwa sora. Ka kuping ku anjeun sora nu ngajerit dieu. Tah eta teh bukti tina kekejemaan Kanjeng dalam. Kutan, nah saha eta nu ngajerit teh? Leuwih hade hayu urang tempo bae ayeuna keneh. Hade kitu oge. Tapi bubarkeun heula pasukan anjeun. Ki Jatma imut ngadenge kecap pasukan teh manehna gewat nyemperkeun ka batur-baturna nitah sangkan barali ka saimahna sanajan bari heran urang parakan sarang teh marulang ka imahna masing-masing. Ayo atuh ayeuna mah pring duanana arindit ka hiji imah nu perenahna teu sakumaha jauhna ti imah Ki Jatma. Jakawinaya teu weleh ngarasa heran dumet ti eta imah teh kadenge sora anu leungis jeung inghak-inghakan bangun anu geus putus harapan. Saha eta nu nangis teh? Sakedeung deui ge nepi ceuk Ki Jatma. Basa nu duaan arasup ka eta imah di jero teh aya sawatara wanoja keur ngagugulung wanoja sejenna nu kapiuhan. Waktu maranehna mireungeuh ka Ki Jatma saurang di antarana nyarita nedapi tulung atuh Bapak kumaha ieu gan putri teh parantos henteu emot deui. Tah ieu buktina teh ceuk Ki Jatma ka Jakawinaya. Saha teh ieu wanoja-wanoja teh? Eta teh para badega putri nu kapiuhan. Ari eta nu kapiuhan teh saha? Eta teh putri boyongan Kanjeng dalam putrana dalam Wanayasa. Nah habat aya di dieu.
Ari nu kasep ieu putri tengah aja disimpen di dieu sayogian kanggo Kanjeng Dalem dina waktosna. Tapi eta putri teh henteu sukaeun ka Kanjeng Dalem. Kajadianana nya gawena teh ngan cerik jeung cerik bae nepi ka kapiohan. Nya hal ieu pisan anu teu dipisuka ku urang dieu teh. Nah Kanjeng Dalem bet nyiksa eta putri di ieu tempat. Jaka Winaya bangun watireun pisan sanggeus nitenan paroman putri anu sakitu haropakna teh. Karunya teuing gerentesna kawas ka diri pribadi. Cing pangnyokotkeun lamak baseuh. Salah saurang badega nyokot lamak baseuh anu bersih pel ditapelkeun kana taarah Nyi Putri. Di mana urang bisa laluasa ngawangkong ceuk Jaka Winaya ka Ki Jatma. Mangga urang kalorompok bae, cai-cai bae masugan aya. Bring deui duanana arindit ka imah Ki Jatma anu teu sakumaha jauhna ti dinya. Ulah ngalamun atuh nu kasep, ceuk Ki Jatma bari imut. Jaka Winaya ge imut sanajan bari arera. Nah kaharti ku anjeun nu kasep, naon sababna urang dieu jadi wangkelang? Waktosna kabujang sae pamirsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.